orang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan, eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat malah geus ya. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak, moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon, moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana jelas.